Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana. Alhamdulillah dina dinten ayeuna simkuring sejak ngadugikeun deui hiji carita pondok anu judulna Bimoli karangan Haswinat anu kantos midang dina majalah Sunda Mangle nomor 1171 dina kaping 10 November tahun 1888. Mitra dangu sadayana kumaha leunjeuranana ieu carita pondok anu judulna Bimoli. Sumangga urang sami bandungan ku sadayana nyanggakeun. Isuk keneh di lembur kuring geus ibur. Beja pabeja-beja magar teh cenah Bimoli tilar dunya. Na ari umur ku teu sangka. Padahal 3 poe ka tukang kuring ngobrol jeung manehna teh. Basa minta daun sembung keur ubar ceu acah nyeri parindikan. Bubuhan ari dinu beunghar mah dalahana lega. Pepelakan teh sagala aya. Megeus ngalah daun sembung teh Sujang. Bimoli norojo ti lawang dapur. Atos Bi, hatur nuhun. Montong rurusuhan, ka dieu heula aluk sih bisi rek ngasaan lapi Surabaya geura yeuh. Hoream ge maksakeun diuk heula da geus apal kana adatna. Nu darah tinggi teh atuh. Saucap-ucapna teh kudu diturut wae. Bakuna mah kapok deui bareto ge basani tah nguah, kupat teu digugu, ngambekna lain deui. Sujang, lain sok-sok kainya ngopi teh. Ke barina ge tong rurusuhannya ibi aya pibejaeun. Asara reuwas teuing aya pikeresaeun naon ibi teh. Nah ngati kreuwas ari teu boga dosa mah. Eta ibi teh rek nitah pangnaksirkeun imah Nyi Onah ka bapa maneh. Sabaraha kira-kirana pihargaeunana. Ari kitu bade diical Bi. Ih, ari si Sujang. Lain rek dijual, rek disita ku ibi. Kapan basa si Ardi ujian teh hinjem duit 300.000. Cenah mah lain wae jang bayar ujian, jang bayar SPP ongkoh 5 bulan can mayar. Atuh uang muka waktu mimiti asup ka STMG karek mayar parona. Ari janggina mah cenah 3 bulan. Ari ayeuna geus 10 bulan teu modalna teu bungana. Geura eta lain ngesalkeun ari jiga kitu. Teu cara keur nyinjeumna manit ti ceurik-ceurik. Ari gebeg teh reuwas alahmanan ngadenge gelap saleser mun geus mah. Ngadenge kekecapan Bimoli kitu teh. Paingan atuh nyewa-nyewakeun imah ari kitu petana mah. Ari jalma aya ku sarakah. Ceuk urang mah nya jang naon mun harta bebeakan. Meueus mun boga anak mah jang ninggalan anak. Kapan manehna teh ayana di pangumbaraan teh estu nunggul pinang. Teu sanak teu kadang. Ceuk beja mah manehna teh urang Jawa. Duka ti mana Jawana teh da geuning sakanyahonna tara ngadenge aya semah ti lemburna. Atuh manehna can kadenge bulan kalemburna deui. Buat nya sakumaha nu didengengkeun ku Mang Tarsim kapercayaanana teh. Bimoli teh cenah baheulana geulis. Anak nunggal lurah hormat.
Keur mah boga rupa katuruk-turuk kolotna jalma aya. Atuh puguh nu ngaheroan teh ti suklakna ti siklukna daratang. Sakur nu kasep mah kabeh ge dilayanan. Balukarna nepi ka durderna garelut sagala. Itu ieu boga rasa dibere omber teh tuda ku nyilanjang teh. Kolotna kacida pusingeunana. Diolo-olo rek dikawinkeun kalah kamugen. Magar teh cenah hayang seubeuh lelengohan heula. Akibat tina kalakuanana kitu teh teu saeutik ngadatangkeun mamala boh keur dirina sumawona keur kolotna. Indungna keur mah boga kasakit darah tinggi. Katambah-tambah pusing mikiran anak atuh ari geletuk teh tilar dunya. Sakitu indung geus teu aya ge manehna kakapok. Malah beuki dieu teh kalah ka beuki maceuh. Nepi ka dina hiji waktu mah aya nu gelut marebutkeun manehna teh teu kaburu kasapi. Antukna salah saurang aya nu jadi korban. Sirahna bejad tapak ngadagor-dagorkeun. Eta tu dagarelutna ti peuting jabat ti Tegalan deui. Ngadenge beja aya kajadian kitu, manehna kacida ruaseunana. Teu engkekeun deui manehna gura-giru kabur bari jeung teu puguh tujuanana. Hadena jang bekal mah geus boga perhiasan aya 100 gramna. Salian tinu dipake ku manehna teh maling nu indungna ongkoh. Ngalalana ti kota ka kota antukna manehna nepi ka Bandung cicing di hiji losmen murahan. Sakumaha lobana bekal ge ariku hayoh di gorogotan mah aya beakna. Manehna kacida bingungeunana. Sageus mikir salila-lila era-era ge manehna maksakeun waleh kana boga losmen. Menta gawe kajeun basana jadi tukang kukumbah piring ge dapon dirawatan. Mun mah jangan jadi bujang. Atuh lebar orangnya cantik. Mending juga nu boga losmen ngaharewos. Nu diharewosan surti nyeh seri maur. Tuluy ngahuleng salila-lila. Mau kan, Nem? Terserah ibu saja. Biar keren namanya urang ganti ya. Jadi apanya? Oh iya. Bagaimana kalau Molly? Telila ti harita bimonem aih bimoli kacida gindingna. Masanana ge gunta ganti wae. Atuh nu boga losmen beuki nyaheun. Lantaran sanggeus aya simbut ramuan mah losmenna beuki payu bae. Pangasilanana ngimbangan penghasilan hotel gede. Ngan wae kituna teh teu lila ukur 10 tahunan. Bimoli kata rajang gering parna. Paranas tiris jeung nyeri parindikan. Awakna ngabegangan beli mani bleg wae nini-nini. Beungeutna pinuh ku kokoleteun. Geus kitu mah kudu boga losmen teh teu sirikna diusir. Untung aya Mang Tarsim jongos eta losmen. Ku Mang Tarsim dijejeuhkeun ladang emas-emasanana dibelikeun kana imah nu ayeuna dicicingan. Ari sesana ku bimoli digolangkeun. Sujang! Saur Pak RT ngagebah lamunan. Astagfirullahaladzim. Bapak mah ngareurewas, aya pekerjaan naon, Pak? Eta batan hulang-hulang tematut mah mending bantuan ngurus nu maot, cig. Sujang, hitung-hitung diajar ka itu. Peperiheun bapak maneh teu bisa babantu da keur nyaba.
emak mairan bari moe-moekeun seseuhan. Teu kungsi ngadua kalian nitah belenyeng kuring indit. Di jalan pasarandog jeung biisoh, jiga nama tas nyamungan da ngengelek baskom. Reka mana ari maneh Sujang? Ngaginding kitu. Bade babantu kanu kapapatenan Bi. Teu seueur jami di dituna Bi. Loba jelema ti mana horeng. Ceuk Bi Titi ge cenah da baralik deui. Crot Bi isoh nyiduh bangun anu sebeleun. Kukupingan teh saur Cetiti. Hari ibi sanes tos di ditu. Ngan wae karek nepi ka pengkolan wesel ge ku Cetiti dipitah balik deui. Ari kitu aya naon? Har ari maneh nya can ngadenge. Hari kitu diisoh derek-dek ngadongeng bari kumecrot nyiduh. Majah teh cenah nu ngalongok teh karek ge nepi ka panyaweran geusing aruo teu kuat ku aambean. Komo nu ngabogaan kasakit mah jiga Neng Ikah kuat ka babalongkengan utah majah teh. Bi, kapan mautna ge nembe 2 jam paling ge nah hatos kaangse. Ih, si Sujang mah abong bolon teh nyaho dihitut bau. Yeuh, kapan nusok bolang duit mah sok. Amit-amit ketang pamali teu meunang nyaritakeun kagorengan geus maot. Ngadenge kekecapan biisoh kitu. Hate rada mandog mayong oge rek ditu teh. Teruskeun entongnya. Mun teuras inget kana amanat Aki mah ampir-ampiran balik deui. Sakecap-kecapna cariosan Aki nong toreng keneh na ceuli. Ari kuring ngendong di bumina saban peuting ge dambalna ngan ngawurukan. Sujang, mun hidup hayang hiyuk mulia dunia akhirat, kudu daek nyulung kanyu butuh nyalang kanyu. Kanu nulang ki? Hush! Lain kanyu nyulang, jalu kanyu susah. Temurwakan ti tudaki. Kedah nama kieu ki kudu daek nulung kanu tutung ngasah kanu susah. Kun mah susah kalah kakak hayo diasah duinya. Atuh bekirifu. Diasah otakna ki ngarah teu sangsara wae salawasna. Aki ukur mesem datos apa deui kana pangmake incuna tukang heureuy. Sujang, ari maneh kalaka ngahuleng. Hayu anggur si urang balik deui. Kacape-cape ka ditu ge da moal kuat ieu. Biisoh ngagebah lamunan. Kuring teu nembal bidig indit. Hate geus gilig rek nurut kana amanat Aki. Kadar ge bau moal matak mateni ieu. Jeung deui asa teu percaya teuing deui. Ari beja ti awewe teh. Awewe teh atuh da gudangna gosip. Geuning buktina basa malam Jumaah kamari ge ribut magar aya bagong bodas cenah di kebon bimoli. Ari horeng, domba Mang Bai leupas. Geus dumuk bimoli mah beunghar teh ladang ngarentenkeun, tapi teu saeutik nu nyebut nyegik teh, nyebut ngipri teh, malah aya nu nyebut ngetek sagala. Nepi kanu dijugjug kuring kacidah kagetna, lantaran di luar teh sepi. Taya jalma saurang-urang acan. Kareke nepi ka panyaweran ari golok-gok teh utah teu katahan. Angen murel. Kesang tiis maseuhan sakujur awak.
tetempoan mani asa kararoneng. Sujang, tah make ieu gerak. Ceuk Mang Tarsim bari nyodorkeun kayu putih jeung sapu tangan. Wayahna bantuan bageur. Lantaran eueuh jelema ngan aya Pak Amil jeung Pak Ukah hungkul nu rek ngaweredonan. Lieur-lieur ge kuring unggeuk lalaunan. Crot, crot sapu tangan di kayu putihan. Tuluy dipake masker. Nah, ari brai panto muka ari sek teh. Asa leuwih parna bauna. Ampir-ampiran rek utah deui. Pras kuring inget deui kana amanat aki. Ngahuleng sakedapan. Tuluy babacaan sabisa-bisa sangkan dipasihan kakuatan ku pangeran. Ari brai muka panto kamar ari gebeg teh lain di kieuna. Reuwas lain di kieuna. Mun kongang mah mani hayang ngajerit-jerit nya atuh awahing ku kaget nempo waruga nu maot. Kuyang kokotor sakujur badan. Jika namah taun teh diacak damani ramiping kabeungeut-beungeut atuh. Atawa moal kitu basa keur sakarat adug-adugan mah. Lain wae guyang taun eta deui anehna teh naha sirahna bet renyut ku kutu. Padahal kuring ge nyaho nya manehna teh apikna lain deui. Jajauheun kana aya kutuan teh. Ari ieu mani ngileuy pisan. Watir puguh ge kabimoli teh. Hirup di pangumbaraan teu sanak teu kadang estu nunggul pisan. Mautna ge teu kanyahoan da puguh tara aya nu maturan. Hadena Mang Tarsim isu keneh kadinya rek setor duit menang nagihan kamari. Ari nepi ari heor cenah. Digero-gero teu nembalan. Barang digedor imahna kasampak bimoli geus ngababatang. Sujang, sengledkeun saprena urang gotong kana dipan urang mandian. Saur Pak Amil. Sok urang angkat jeung saprena sakalian. Kuring hareugeun. Gap kana kaos kaki nu ngagoler handapeun dipan. Rap dipake sarung leungeun. Jadi jipen tuda. Jang Tarsim, nyangan batur atuh saurang mah, jang nungucuranana. Moal hade kulalaki mah atuh da pamali. Saur wa uka bari akah ekeh mukaan baju nu maot. Nu mawi wa tadi ge atos mung saurang ge teu aya nu kersaeun. Nya ari kapaksa teuing mah. Kumaha mun kumaneh Sujang? Da maneh maleutik keneh ieu, meunang ari kunu can baleg mah. Saur Pak Amil. Hehe, can baleg cenah. Dumeh SMP keneh meureun. Padahal SMP zaman ayeuna mah karek kelas 1 ge geus pinter. Komo kuring geus kelas 3. Keun we nya beger oge asal sakola baleg. Kapan sakola teh kenang tukeun ti kahareupeun urang. Sujang, lebah auratna mah peureum we nya. Saur wa uka. Padahal teu dititah ge hideung sorangan da lebah dinyana mah naon resepna nempon nu geus maot. Turug-turug geus kolot deui. Teuing mun ngora mah. Hadena ari beres di mandian, ari kurunjung teh Pak RT sumping tas milarian ambulan. Atuh ari beres disolatkeun terus we dibawa ka makam. Harta titinggalna kawilang loba oge. Imah aya genepna. Emas-emasan sacepuk gede. Gila mah nempol duit kuat sababedan atuh. Mangka lolobana puluhan rewu. Jigana aya kana 10 jutana.
Hasil babadamian antar pangurus eta harta teh rek di ka panti asuhankeun. Mun imah dipulangkeun deui kanu sabogana hadena dina lomari sertifikatna aya keneh. Mang Tarsi mah dibere imah nu dicicingan ku bimoli ge embungeun. Sieun basana, sieun kawas nu merena magar teh. Mudah-mudahan bimoli sing dihapunten dosana ku Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Amin ya robbal alamin. Leuh pamiarsa, waktosna parantos seep. Mudah-mudahan ieu dongeng atanapi carita pondok anu kasanggakeun cing jantem panglipur kalbu pangbeberah manah kanggo urang sadayana. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur, hapunten dina samundayan kalapatan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.